hirup di dunia teh sakeudeung, hirup di dunia teh lah ngan sakiceuk. Nu mantak laluhur ge Ki Asnawi Caringi, Syekh Abdul Karim, Ki Abdul Halim, kabelah dina guru urang Abah Ucu ngajina sarua betul moina kitu-kitu keneh, tapi kadeulana kesederhanaana. Lain teu kabelieun nya mobil teh, lain teu kabelieun nya baju bagus teh. Jang naon atuh ja bakal ditinggalkeun tah boga pikiran kitu. Jidu hese teh tah boga pikiran kos kitu tah. Ya Allah ya Rabb. Abuya Cidahu ti Lokawamana ti baheula teh urang ka ditu teh memandang manehana teh keur salat teh, ka ditu teh keur ngaji keur salat. Nah atau manehanana teh teu bisaeun cara batur, bisaeun tapi deuk naon lah. Nahan nafsu. Ai sieu mah lain nahan nafsu sieu mah eueuh. Jadi eueuh, lain eueuh nafsuan eueuh. Hayang mobil bagus cakna lah atuh kajen kuku mah ge bisa eueuh. Hayang dahar ngeunah lah kumaha bisa eueuh. Eueuh jang meulina. Beda beda nahan nafsu. Masya Allah karim. Nah ieu urang belajar nahan nafsu nu hese teh nu mantap. Karasa hese teh ketika urang terjun cik aing coba jahot coba ieu ngelawan nafsu kakarak saselehna kanyahoan ku diri sorang. Sakumaha nu geus dijelaskeun bahwa negeri teh aya dua, hiji negeri dunia, dua negeri akhirat. Negeri dunia fana, rusak, semu jeung lalagaan heureuy. Negeri anu hiji deui negeri anu bako yakni negeri nu kekal tetep jeung abadi. Dibandingkan dunia jeung akhirat, atuh dunia mah eueuh sabakatul hiber-hiber acan. Ja Al-Qur'an geus ngajelaskeun walal akhiratu khairul laka minal ula. Yakin akhirat eta leuwih bagus tibatan dunia. Geus atuh urang kuari kudu sibuk jang mengejar alam nu bako anu kekal. Kasibukan urang sapopoe teh kuari ieu tanya ka diri urang, lobaan sibuk urusan dunia apakah lobaan sibuk urusan akhirat? Teu kudu kukula dijelaskeun urang bae masing-masing. Urang bae masing-masing awak ai sia sih sebenarnya lobaan sibuk urusan dunia apa lobaan sibuk urusan akhirat? Urang tananya ka diri mantap. Dunia nu pang indah-indahna hirup nu pang indah-indahna mah santri. Sebab santri mah bisa nyeungseurikeun awak sorangan, bisa nyeungceurikan awak sorangan. Nu mantak loba guyon ge santri mah loba guyon lantaran santri mah bisa nyeungceurikan awak sorangan, bisa nyeungseurikeun awak sorangan, jeung bisa seuseurean sorangan. Eta santri eta. Indahna jadi santri, nikmatna jadi santri. Nu mantak encan sah jelema jadi santri, belah dituna jadi kiai, belah dituna jadi abuya lamun encan bisa seuseurean sorangan. Lamun geus bisa seuseurean sorangan eta kakarak santri asli, kiai asli. Antak ulah kaget lamun Haji Pendi seuseurean. Nyana osok seuseurean sorangan. Sarua
cerik sorangan seri sorangan asal kurang obat seserian sorangan ya gitu mantap diajak ka dieu tadi ngadahar obat heula obat penenang mentek nyanda ieu kadeulina kos sehat padahal mah masyaallah tuh ya santri mah bisa seserian yang serikeun sorangan lamun geus bisa seri yang serikeun sorangan hebat santri mah ka masjid tuluy keluar ti masjid dulu sendal ke mana cakera aya ge ieu sendal kulit mantap ya Allah mulai kuliahna dipake benang salengkah dua lengkah nyana ngahan jih tolol aing bolon aing aing sendal aing jepit ku daun balik make sendal kulit jih nyana ge seserian sorangan kan goblok ieu aing terjadilah eta kan santri bener aing sieun mah kan terus heurina nah bedanya santri jeung sieun otak kos kitu malah mah bebeja ka babaturanna eueuh sendal aing jepit aya ieu mantap eta bari seserian pan jahanam di bawah kunyana eta tuh santri bisa yang serikeun awak sorangan ketika santri wau jeung hiji awewe di deketan ku manehanana geus jelas awewena bogoheun ja santri mah karasep nu kasep baruduk toel ku manehanana wajarlah aya hijab make baju di toel terus noel deui kan awewe mulai cek ngaji aing kos nu teu ngaji bae goblok meureun awak aing masya Allah pan aing mah ngaji kieu bae kieu bae ge atuh kunaon aing noel nyana noel ku aing diteruskeun waktu beres mah neng hampura nya neng nya lantaran kakak mah kieu ge santri ieu teh pan urang can nikah kos kieu teh haram neng geus hampura nya neng nya neng balik ka ditu aju kakak mah deka pondok deui masyaallah cakena ieu awak aing ku tolol-tolol teh seserian sorangan nya tah eta kan santri bener tah coba sih ayo coba boro-boro nu teu daekeun ka dieu sia ka dieu ye goblok aing geus beak ka dieu itu melet sia jadi pelet ya teu daekeun ya dipaksa kan eta kan ngaranna teu eling tuh bedana santri masya Allah indahna jadi santri mantep bisa yang serikeun sorangan bisa yang cerikeun sorangan eta gambaran-gambaran anu rendah belah dituna tengah peuting nyana tafakur ulah ka ngomong sih jalan santri aing mah kerja di jeung santri bego atuh aing mah jeung santri ya Allah sia ge diajak aing supaya jadi santri aduh merenung tengah peuting teh masya Allah santri mah langsung renungan anak kunaon batur geus karawin aing uncan jasi awak teh jore-jore teuing kunaon atuh nanya ka situ teu daekeun situ teu daekeun awak sia teh tuh kan ceuriknya teh tapi kembali deui geus aya di Lauhil Mahfuz tuh kan indah bae santri yo moal datang ka teu kawin ka jeung ku kumaha gas aing mah nungguan takdir eta indahna jadi santri sedih tah kejadian maut sigana sarar di teh padahal ketika inget
wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Sedih geus aya aturan Allah. Tah nikmat jadi santri teh kos kitu. Coba lamun teu jadi santri ka imah aya nu minta cai teu bisa ditanya, diajak ku dulur-dulurna. Kunaon ieu? 20 poe ka tukang, ieu pamajikanana maot. Ayo, bari can bisa ditanya. Mas santren henteu eta tadi? Henteu cek. Masyaallah, akibat teu mas santren kos kitu. Santri pamajikanna maot, jahat. 1 juta ganti aya. Ya, tenang santri. Riweuhnya nama dek nu jangkung, dek nu pendek, dek nu gede, pokoknya dek nu kunyit aya. Batak tenang, kadeleula siga nu sedih teu aya santri. Sebabna kembali ka Sang Khaliq. Masya Allah. Boro-boro sagede santri, sagede ustad, sagede kiai, jelema nu sok biasa ngaji bae ge asal ngaji bae kadeleuna siga nu sedih teu aya kadituna asal geus beres kembali ka Allah. Nikmat ngeuna tilok merontak ngahayang-hayang di luar aturan Allah. Tarai sakumaha Kangjeng Nabi Sulaiman alaihi salam, hiji rasul, hiji nabi anu moal aya tandingna datang ka kiamat. Gagah aya di Kangjeng Nabi Sulaiman, sugih aya di Kangjeng Nabi Sulaiman, pinter da puguh nabi saha tandingna moal aya. Bisa ngobrol teh lain jeung manusia bae, jeung hewan bisa ngobrol, jeung tatangkalan bisa ngobrol, jeung angin bisa ngobrol, jeung setan bisa ngomong. Ini kehebatan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Begitu datang waktu lebaran, Kangjeng Nabi Sulaiman ngobrol jeung beo. Begitu ngobrol cak manuk beo teh dunungan, ieu teh pan lebaran. Aya naon emang kula rindu jasa kadulur-dulur kula nu di jauh, minta izin be hayang mudik. Mudik gak boleh, pulang kampung. Hebat presiden urang. Atuh mudik teu meunang, pulang kampung boleh. Seperti eta. Udah sok seri sih atuh. Tah. Oh, cek Kangjeng Nabi Sulaiman sabaraha poe eta kaditu ka lembur, sabulan abdi di perjalanan, jadi lamun bolak-balik 2 bulan. Oh, cek Kangjeng Nabi Sulaiman geus atuh kuari mah dibere 3 bulan. Balik sabulan, jang kadi sabulan, jang di imah sabulan. Alhamdulillah cak beo. Nuhun dudungan abdi pamit balik. Hiji manuk anu istimewa beo teh gede teh sabaraha tapi mahal hargana. Ieu beo mentek di Turki mah, di Turki jadi kaheureuyan manuk beo teh ku hiji wali, hiji mangsa seorang wali mawa manuk beo ke pasar dijual lantaran bisa jasa ngomong nata manuk beo teh datang ka dijual 1000 dinar uang emas. Masya Allah, bayar isukna nyana mawa kalkun, mawa kotok kalkun ka pasar hayang lakuna 1000 dinar di sarua bae. Nu kamari meuli beo teh ka dieu tak beuli mah eta naon kalkun. Atuh kalkun mah teu hayang aing kudu 1000, pan leuwih gede ti beo. Leuwih gede, leuwih bagus kalkun mah, sorana ge atuh pan hebat.
asasi murah wabeh loba embung kakalkung mah hayang ge beo gorenganan loba kabisa beo Inur Jaya ge sakieu ge lain beo bebeoan doang lumayan kan ya ai maling buntut-buntut bae mah bisa tuh kan tuh ari sieu mah kalkung atuh deuk sanu meuli coba aya atuh kan boro-boro dijual dibikeun ge ka urang Cisoka cak urang Cisoka teu hanai aing mah hayang bong aing kalkung kos kitu ieu di jerona aya makna tersendiri manuk aya nu leutik mahal beo mahal tapi aya nu gede manuk-manuk jeung hayam-hayam nu teu bermakna mah murah eta keur carita ukuran dunia cerita ukuran akhirat ge sarua bae gitulah teangan makna-makna supaya diri urang teh mahal tarolah urusan dunia mah gampang mahal teh menurut Allah mahal teh menurut Nabi Allah mahal teh menurut kekasih-kekasih Allah eta tak ngamahalkeun makna moal bisa di sekolah tambah dunia kabeh ge ngamahalkeun makna sugan kuari aya di pendidikan perwira datang ka jadi jenderal ya brigadir jenderal letnan jenderal mayor jenderal makna dunia tama kabeh makna nu di jero nama moal bisa diraih kecuali ibtida'na di pondok pesantren kadeleuna hina kadeleuna di bawah sederhana mun dipandang ku mata nu ieu tapi lamun dipandang ku mata nu ieu masya Allah eta santri-santri teh ternyata pengisi surga sieu mah kalkung sieu mah ya hayang ka surga teh kalkung mah hese ajeun kukuah ya Allah kecaritakeun manuk beo teh mudik datang ka imah teh atuh dibagiakeun ka lemburna ku dulur-dulur dan jeung rekan-rekan berikut tetangga-tetanggana terasa sakedeung sabulan teh lantaran loba kanikmatan jeung kaindahan-kaindahan hirup urang teh kitu lamun urang nikmat contohna urang jadi panganten sapeuting asa samenit tapi lamun urang nyeri huntu sapeuting sakumaha 10 tahun nyeri huntu mangalayan eueuh pan delok aya nu ngalayan ka mana nyeri huntu tah ieu ya gering pangjore-jorena nyeri huntu tah eta sabulan sakedeung lantaran kanikmatan kapanggih jeung dulur kapanggih jeung rekan kapanggih jeung tatangga sendagurau nikmat sabulan teh teu karasa geus datang deui ka waktu balik duh cak beo sakedeung amat ieu nyana hayang mawa oleh-oleh jang raja naon nu paling dipake karesep sedengkeun di kerajaan mah nu ngaran dahar inumeun pake geus teh kudu dicaritakeun naon isi oleh-oleh aya tah nu boga yo ieu aya hiji cai ngaranna cai kahuripan lamun diinum ku saha bae ieu bakalna moal paeh-paeh cak beo iya mantep ya jangan oleh-oleh raja mah ieu hey guys langsung diasupkeun kana botol leutik haju ditalikeun kana jangjangna beo pamit selamat tinggal saudara rekan ahli-ahli kula hendak berangkat ke istana untuk melaksanakan tugas sebagai satpam
satpam beo teh berangkat Kangjeng Nabi Sulaiman geus kieu bae beo can datang ya geus datang ka waktu datang lamun eueuh poe ieu waing disusul melalui angin jeung melalui setan-setan berangkat Kangjeng Nabi Sulaiman ya setan ya jin ya angin teu kebal datang beo assalamualaikum waalaikumsalam woi maneh beo nuhun Tuan Raja ditanya kumaha kayaan diri itu oh cerita beo bahagia luar biasa terakhir cek beo kula teu boga oleh-oleh nanaon jasa segala aya di dieu mah ngan ieu be boga oleh-oleh teh cai kahuripan cek Kanjeng Nabi Sulaiman ieu fungsina ieu fungsina lamun diinum ku Tuan Raja teh ieu moal paeh-paeh panjang umur datang ke hampir kiamat. Nah, mantep cek Kanjeng Nabi Sulaiman. Gas, terima. Tapi Kanjeng Nabi Sulaiman kan ngayakeun musyawarah. Di Indonesia kan aya permusyawaratan. Bacakan musya, Pancasila. Rakyat. Gegeraan atuh rakyat. Sia di sekolah kudu nyaho. Rakyat ya. Bodoh di bawah baik teguarikan ieu keur dirancang undang-undang melalui permusyawaratan wakil-wakil urang ke berbagai praksi geus ngaluarkeun ide-ide tinggal menunggu setuju apa henteu ketuhanan yang maha esa guru aing orang Jogja baheula satu ketuhanan yang maha esa orang Jogja betul bisa esa ya nah ya ieu dek diganti rancangan undang-undang teh mangga bae dek diganti tetep bae negara sangkilan rancangan undang-undang diganti urang mah kitab dan tetap Al-Quranul Karim rukun wuduna tetap bermadzhab Imam Syafi'i rukun sholatna terus puasana dan lain sebagainya apakah riweuh henteu sebab daun santri mah digaji henteu digaji jeung teu hayang jadi nanaon hiji be santri mah embung jadi nanaon hayang jadi ahli Allah iya Allah emang sih ya kalku mah bae da loba hayangnya nama santri mah teu hayang sugan jadi guru teu hayang jangan jadi muid teu hayang sugan jadi DPR embung dipaksakeun ge teu boga ijazah teu hayang santri hiji be hayang jadi ahli Allah kuring kak bulu aing ngadengen lagi kosu bener teh kitu tah nah hebat dah santri Masya Allah guys ulah jaritakeun urusan negara teh mah anu ngageugeuh sabodo maranehanana kege karasa ku urang kabehan di mana diganti ya pasti urang ge atuh ih si masuk atuh ngarembel bae ih kos jagoan bae sia keheula malah ya rubat ribut di Indonesia mah Bhinneka Tunggal Ika NKRI bae mantep guys ulah pikiran kos kitu maksudna keh sakedeung deui ieu mah urang we nyaritakeun teh Kanjeng Nabi Sulaiman musyawarah jeung manusia nu aya di istana jeung jin nu aya di istana jeung hewan-hewan anu aya di lingkungan istana kumaha ieu beo mawa oleh-oleh cai kahuripan lamun diinum ieu kaula panjang umur mendekati kana kiamat kumaha kira-kira wow manusia kabeh satuju jin satuju hewan-hewan satuju kabeh sebab Tuan Raja Maharaja pinter aya di Tuan adil aya di Tuan segala rupa aya di Tuan geus kami mah satuju panjang umur kabeh satuju ngan aya manuk kokok beluk di dia manuk kokok beluk naon
Cerwa manu kokok beluk palingan banget da kos kokok beluk ieu rajana ya cak manu kokok beluk ke tuan raja manusia kabeh satuju jin satuju hewan-hewan satuju ulama ya deuk nyebutkeun teh satuju besi kula di brendel cara di MPR kamari cara di pusat di brendel datang ka kuari teh direnggenkeun bahasana direnggenkeun nya urang dieu teh mangaran direnggenkeun heula ulah dilanjut teulanang tapi kieu cek manu kokok beluk tuan raja milu beh lah jeung kula yuk kaman ayo milu diajak ke hiji tangkal kayu gede aya gowok di dinya tah ieu aki-aki nu aya di gowok gede babaturanna ngan kula doang nya nah ieu geus teu daya teu upaya geus sabaratus taun meureun nyana gara-gara nginum cai kahuripan kuari jada itu bisa ka mana batur geus paraeh kabeh nyana tinggal kicep bae kieu tuan dae gitu hayang euy cak Nabi Sulaiman nah tuan ge lamun nginum eta bakal kos kieu bung cak Kangjeng Nabi Sulaiman bung langis ka eta dibusawarakan deui dibusawarakeun di MPR kumaya rancangan undang-undang salah aing kumaya urusan dana cai kahuripan tetap cek manusia jin dan hewan inum tuan datang ke mana sebab kekuatan dana lantaran tuan mah adil didinya malaikat Jibril turun langsung dia tepak ke malaikat Jibril besi diinum bepes cek nginum saya numpak Jibril oh hampura Jibril suganti sepepen dibunuh gua ingat si kalkum itu menenaonan itu akhirnya ulaheun ku malaikat Jibril cek Kangjeng Nabi Sulaiman emang ulah panjang umur Masya Allah cek malaikat Jibril bisa bae ajeun tanpa ngindum cikahuripan menta ka Gusti Allah ja Allah mah deudeuheun jeung nyaaeun tetapi naon hartina panjang umur ai bakal okos anu digowok mah iya heuh nya cek Kangjeng Nabi Sulaiman haga satu henteu lah nah ieu Kangjeng Nabi Sulaiman bae ge hendeuk dipanjangkeun umur melalui permusawarahan ditepak ku malaikat Jibril ulah ieu ge sarua si ge pan hayang panjang umur urang doakeun yuk mudah-mudahan amin ndek naon deui atuh hirup di dunia ndek naon deui jasana jan kawin deui nya kadeuleuna doang gagah teh buktina si itu nangis merengut bae salah aing cek milih si eta nggak tuh kalkum ngaranna tak itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ternyata gara-gara cek Kangjeng Nabi Sulaiman ulah hayang panjang umur ulah hayang pendek umur urang pasrah bae ka Gusti Allah kumaha ajal bae nu penting salilah hirup urang ibadah ka Gusti Allah sebab Allah janji ketika orang jadi kekasih Allah Allah geus nyadiakeun surga ketika orang jadi hamba Allah anu maksiat bahkan orang teh jadi hamba iblis bakal disadiakeun ku Gusti Allah neraka pintu surga nu kahiji di luhur lawangna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pintu nomor kahiji eta Masya Allah diperuntukkeun jang saha eta pintu hek nomor hiji eta mah jang anbiya wal mursalin wasyuhada wassalihin khusus eueuh jalan bangsa kalkum asup ka dinya teu bisa khusus
pintu surga nomor kedua babul musolli, lawang paranti jelema-jelema nu salat cuman salatna bikamalis salat, dengan mengerjakan salat anu sempurna zahiran wa batinna. Zahirna sesuai jeung syariat syarat rukunna, batinna ketika salat bener-bener tawadu ka Gusti Allah, teu inget ka sisi ka gigir, geus disadiakeun babna khusus babul musolli. Tinggal ragape aing asup moal ka kalawang eta, asup ta moal aing ka lawang eta, atuh tinggal ku urang we dikira-kira salat aing urang kos kumaha. Salat anu bakal asup ka dieu mah khusus salatna anu ketika Allahu Akbar geus teu inget kana naon, inget ka Allah. 4 rakaat teh inget ka Allah we, magrib 3 rakaat inget ka Allah, isya 4 rakaat inget ka Allah bae, salila salat subuh 2 rakaat inget ka Allah, tah bakalna asupna kalawang eta. Eueuh harepan sih geus 180 derajat eueuh harepan. Atuh jana salat ka karek Allahu Akbar, karung goni nu kadeuleu, karung ayam nu kadeuleu, berbagai karung ai keur teu salat poho ka karung ai keur salat inget. Iyalah jelema nu salat bakal disiksa ku salat normal. Babul musallin ya Allah, daripada ikat sapi siapa hasud berennya. Nomor katilu babul muzakki, lawang paranti jelema-jelema nu ngazakat, anu ngazakatna jeung anu sedekahna bitayyibi anfusihim, kalawang bersih hati ikhlas. Zakatna ikhlas, sedekahna ikhlas, bebereanana ikhlas, bakal dikhususkeun lawangna babul muzakki. Nah ieu urang ketika gitu naon ngaranna panen menang 1 ton minimal geus dipersiapkeun jeung zakatna komo haju leuwih maka ditu wah geus disiap-siap. Urang dagang itu kene nisab ieu teh siapkeun zakat segala rupa, urang boga kaleuwihan siap-siapkeun ku urang jeung fakir miskin jeung fuqara masakin jeung yatim piatu. Nah ieu khusus bakal lawangna lawang muzakki. Geus uharpan deui can pernah kadenge di lemburna nyana ngazakat can pernah we kadenge malah zakat tu batur dicokotan. Geus uharpan eueuh gitu Allah kan. Masya Allah. Nomor katilu le sorga teh babul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, jang anu al amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar, anu selalu ditahan kana kahadean, ngalarang kana kamunkaran. Pokona anu di dunia na amar ma'ruf nahi munkar tanpa pamrih, di mana bae iraha bae, resikonya disiapkan kumana, tembak sekalipun, penjara sekalipun, dipiceun sekalipun, pokoknya aing mah neangan kariduan Gusti melalui amar ma'ruf nahi munkar geus disiapkeun ku Gusti Allah lawangna babul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Eueuh pandai encan boga lawangnya na ieu. Urang makan rada dahireus da aya saeutik-saeutik bae mah. Saeutik aya lah pokona bae sieun mah eueuh. Suama sakali tika hiji datang kakak opat can aya bau-bau asana kanu itu wah kanu hiji deui tah ya Allah ya Rabb. Lawang selanjutnya ini adalah lawang anu babun nahyi anis syahwat, bab
atau lawang nahan kahayang ieu mah hese nahan kahayang. Masya Allah karim, syahwat-syahwat jeung kahayang-kahayang telah jadi dunia ieu moal lila tahan kurang ke di akhirat. Lain teu kabeuli mobil mewah teh kabeuli tahan, lain teu kabeuli baju bagus teh kabeuli tahan, lain teu kabeuli awewe nu mana ge tapi kabeuli ditahan. Dek restoran mana ku aing didatangan bisa aya tapi ditahan. Nah ieu nahan eta horenganan bakal ngajadikeun cukang lantaran lawangna khusus ke di akhirat. Babun nahi anis syahwat. Ya Allah ya Rabbi, encan kabagian lawang keneh bae kinurja ge kiceup mana ya ieu mana ya keur ngintip pecan aya encan aya tuh kinurja encan komo sia jauh jasa ka mah tuh ieu ge kiai encan aya komo eta. Ya Allah ya Rabb, Masya Allah karim, ipang hese-hesena urang titah ieu teh belajar nahan nafsu. Masya Allah salila hirup mal bisa urang nahan nafsu lamun henteu dilalanyahan heula. Cara ngalalanyahan nahan nafsu pondok pesantren. Tadi pondok pesantren teh jangan ngalalanyahan nahan nafsu. Boro-boro keur teu boga keur bogana ge henteu kokomoan. Ieu tah mahalna jadi santri teh. Mahal jadi santri teh lantaran lain sakadar bisa ngaji. Ai sakadar bisa ngaji mah gampang. Maca Quran ti mimiti ngejah nyambungkeun terus makharijul hurufna jeung lagamna gampang. Ngalaksanakeunana nu dibaca nu hese. Kitab naon garan-garan geus diaji mah Sepinah, Takrib, Riyad, terus Fathul Muin belah dituna kitab-kitab juara anggotan bisa dibaca tapi nahan nafsuna nu hese. Ya Allah ya Rabb, nu mantak laluhur ge Ki Asnawi Caringi, Syekh Abdul Karim, Ki Abdul Halim, kabelah dina guru urang Abah Ucu ngajina sarua Fathul Muin kitu-kitu keneh tapi kadeleuna kesederhanaana. Lain teu kabelieun nya mobil teh, lain teu kabelieun nya baju bagus teh. Jang naon atuh ja bakal ditinggalkeun tah boga pikiran kitu. Ieu nu hese teh tah boga pikiran kos kitu tah. Ya Allah ya Rabb. Abuya Cidahu ti lokawa mana ti baheula teh urang ka ditu teh memandang manehana teh keur salat teh ka ditu teh keur ngaji keur salat. Nah atau manehanana teh teu bisaeun cara batur bisaeun tapi deuk naon lah nahan nafsu. Ai sieu mah lain nahan nafsu sieu mah eueuh. Jadi eueuh lain eueuh nafsuan eueuh. Hayang mobil bagus cakena lah atuh kajen kuku mah ge bisa eueuh. Hayang dahar ngeunah lah kumaha bisa eueuh. Eueuh jang meulina. Nahan nafsu. Masya Allah karim. Nah ieu urang belajar nahan nafsu nu hese teh nu mantap. Karasa hese teh ketika urang terjun cik aing coba jaho coba ieu ngelawan nafsu kakarak saselehna kanyahoan ku diri sorang. Nu mantap Allah ngutus nabi, nu mantap Allah ngutus para syuhada, nu mantap Allah ngutus para aulia Allah, belah dieuna Allah ngutus para kiai. Ndek naon ieu jang menggali sesuatu anu aya di diri manusia. Ieu teh aya harta anu terpendam di diri manusia anu lamun teu digali bakal nyelonong tuh kafir, mun teu digali bakal bablas tuh munafik, mun teu digali bakal nyelonong terus tuh para jenderal anu kebablasan, lamun teu digali bakal bahaya tuh para polisi-polisi anu teu mawas diri.
lamun teu digali tuh DPR anu henteu digali dirina bakal bahaya KBG boro-boro eta DPR polisi TNI pemerintah kiai ge nu teu ngagali dirina mah pagon kalau ngomong sia aing keur serius ya tuh Allah ngutus setiap saat wali-wali Allah ngutus setiap saat para ulama-ulama jang naon eta menggali dirina menggali harta-harta anu terpendam di masyarakat mantap kiai eta aya dua fungsina hiji menggali diri sorangan kedua menggali masyarakat makin hebat menggali diri makin hebat bakal menggali masyarakat sanajan dihenteu ge kitu bae teh kiai mah sebab utusan Allah ketika kiai geus bisa menggali diri kapanggih oh jahe nafsu teh seakan wujud bisa disingkirkeun nafsu teh si ieu teh nafsul ammaratu bisu ieu teh nafsul kamilah bisa kanyahoan bakalna lantaran geus digali ketika digali maka manehanana panceg ka Gusti Allah mantep geus dina mantepna nyana bakal ka bawah masyarakat teh kamantepan ku kamantepan dirina aya kiai anu keur ngiaina hebat mantep ditaluturkeun nu nanya rukun wudu rukun salat puasa haji jeung sajabana beladirna kiai teh jadi DPR aya tah di kitu teh mah di Lampung di dieu mah eueuh kiai anu kokomoan jadi DPR paling jadi MUI MUI ge teh ge semi kiai teh ge tah kacaritakeun waktu kerja di kiai mah hebat eta manehna barang kuari jadi DPR hebat tetap hebat tetapi kahebatanana teh kuari geus bisa dibohongan ku sorangan nu tadina digali diri sehingga dikiaikeun ku batur kuari dikiaikeun teh ngan sungut doang di jero kolbuna para masyarakat teu nyaikeun asli nama lantaran naon lantaran eta teh tadi penggalianana geus katutupan Gus Dur dongeng aya kiai jadi DPR haju berjamaah salat nu berjamaah na aya TNI atuh karena kiai polisi hakim jeung murid-muridna nyana kan imam bisa we Gus Dur ieu ngaranna almarhum almaghfurlah begitu nyana jadi imam tegep terus ruku menang 2 rakaat aya kadangnya suara tit bom hitung Masya Allah terus sholat beres sholat kan lain wiridannya nyana nanya siapa tadi yang kentut siapa di antara makmum yang kentut ngaku ayo cepat kalau kentut ngaku jangan sampai gak ngaku ayo siapa ya lantaran ubay nu ngaku polisi nangtung saya polisi kemudian dia hakim saya juga hakim coba segera siapa yang tadi kentut ngaku nu ngaku cek polisi hai sumpah seorang demi Allah saya tidak kentut ini demi Allah saya tidak kentut ini demi Allah jajaran kahiji disumpah kabeh jajaran kedua demi Allah saya tidak kentut jajaran katilu gitu kayaknya tidak ada yang kentut ini cek polisi ulah-ulah imam akhirnya imam ditanya Pak Kiai mohon maaf ini sebuah siap sumpah semua dia berani sumpah demi Allah tidak kentut bagaimana Pak Kiai Kiai kentut apa enggak ini yang lain mah tegap-tegap demi Allah tidak kentut demi Allah tidak kentut bagaimana Kiai demi Allah lah saya juga enggak kentut lah horenganan imam lu itu tah jadi imam nu baheula tegep teh ya
kuari mah barang jadi DPR nyana bisa membohongi diri. Jadi kuari mah demi Allah enggak juga, saya juga beda kan. Imam Muhammad demi Allah saya tidak kentut, demi Allah saya tidak kentut. Imam sama enggak lah. Polisi kan oh yes iya itu kan dulu menyesetan itu itu kan kejauhan. Nah iya mah dongeng Gus Dur bisa aja sebab sudah lain naon kiai ketika eureun jadi kiaina jadi DPR bisa membohongi diri, sumpah nangis ngabohongan diri seorang. Penggalian diri dak nutup boro-boro jang batut mana nu percaya ku ari ka kiai nu aya di DPR tek celi, mana nu percaya ku ari ka kiai nu aya di MPR tek celi. Sebab lawan Gus Dur geus kagambarkeun model tadi nyana nu hitut nyana nu sumpah enggak lah bangsa saya kentut padahal heuh itu itu ya itu sebagai gambaran teu kudu di DPR bae dimui ge sarua, teu kudu dimui bae di tukang kebo ge sarua lah pokona mah tukang karung atau biangna teh mah biang bohong teh mah. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah ieu nu hese ge ieu menggali sedengkeun deuk gagali sumur kudu ahlina, deuk gagali di Citorek emas kudu ahlina, deuk gagali tuh di Sulawesi tentang batu bara, kalibatan batu bara kudu ahlina. Komo ieu deuk ngagali sesuatu nu terpendam naon iya hak nu aya di kolbu, iyalah nu aya di kolbu naon sifat ilahiyah kepangeranan pengertian artina pengakuan bahwa pangeran teh Allah. Saha nu ngagali eta lamun lain kiai nu ngagali pangeran teh Allah, kiai diperuntukkan ku Gusti Allah ka dunia selain nabi penerusna warasatul anbiya ialah para aulia-aulia Allah, para kiai nu mantak luhur lah kiai kunaon eta batur mah gagali sumur hayang cai, batur mah gagali teh gagali tanah hayang emas, batur mah gagali teh gagali tanah hayang batu bara jeung logam-logam nu sejenna urusanna dunia. Tapi kiai mah menggali kolbu manusia supaya mengaku pangeran teh Allah mahal jasa. Saenggeus ngarti pangeran Allah teh aya syariatna dituntun ku kiai teh. Ya Allah mahal amat makna kiai. Saenggeus dituntun melalui syariat dituntun ku kiai teh supaya muat keyakinanana melalui ilmu thariqah tuntun ku kiai. Makna kiai teh lain sambarangan lantaran ndek nyalametkeun manusia ti seuneu neraka nu lawan sorgana geus dipersiapkeun sakumaha tadi asal bisa. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kiaina lamun deuk maot tapi kiaina lain kiai nu DPR tadi teh lain kiai anu osok ngagigiring kebo lain ya lain kiai anu osok kalkum lain. Tambah kiai monyet tah kiai emang kumaha gitu di Al-Quran tadi geus dijelaskeun ketika berbaring kieu urang teh nyaho bakalna tek klapoek aya suara irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah diomongkeun teh irji'i nafsu balik maneh ka pangeran maneh irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Saat etala sang kiai belah ditunda mawali lantaran geus aya suara ngan hese dicaritakeunana suara eta mah nu nyaho Imam Ghazali, nu nyaho Tuan Syabdul Qadir, nu nyaho sederetan wali-wali Allah anu kula mangan sakadar nyampaikeun hungkul. Tah begitu irji'i ila rabbiki ti harita ta sang kiai mah pegatan jeung dunia teu hayang aing kana dunia
pepegatan jeung makhluk teu hayang aing jeung makhluk keur masa hirup nama teu pati bisa tapi ketika geus aya suara Pedi irji balik sia ka ditu ka kuburan nolong sia sorangan lain deui lain kiai masalahna ieu mah sesemperan di ditu di mana tadi solehan atuh moal tapi kiai mah Kinur Jaya irjai ente diteruskeun pagoh tah kididi irjai ila rabbiki radiyatan mardiyah langsung tah loba jelema nu diangkat jadi kekasih Allah teh deuk sakarat lantaran ngadenge irjai ila rabbiki aing teh teu bisa keur hirup mah tapi ieu aya sen irjai ila rabbik irjai ila rabbik irjai ila rabbik radiyatan mardiyah saat eta ditunggu ku malaikat begitu pas eueuh di jero hatena fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati dicabut nyawana geus eueuh karesep kana dunia keuntungan santri keuntungan ustaz keuntungan kiai masyaallah sebabnya naon diperuntukkan ku Gusti Allah jangan gali kolbu manusia nah naon coba dalilna santri naon coba dalilna tuh majelis taklim naon coba dalilna eta murid-murid santerona eta teh hasil galian-galian daripada kiai masyaallah lamun urang nyaritakeun guru-guru urang ngagali diri urang utat tadina teh nyaho ka mubtada jadi nyaho utat tadina teh nyaho ka fa'il jadi nyaho urusan maca belah dieuna urusan syariat sasaratan jeung rukun belah dituna terus bahkan dituntun urang soal zikir nu mantep ka Gusti Allah ieu nu mahalna moal aya di sekolahan moal aya di pendidikan prawira dasar urang mah teu ngaji meureunna teu sakola naon coba sakola luhur naon ngaranna universitas odob sia aing mah keur nyaritakeun tentara polisi tah naon sakolahanna ngaranna tujak tujuh bodoh dibawa ke kalangan gitulah para jamaah kaum muslimin ulama dek ceritakan betapa untungnya jadi seorang kiai sebabnya na penggali kolbu urang muridna tatanggana jeung sajabana modalna urang asal cinta ka ahli Allah urang bakal dihijikeun jeung maranehanana walaupun teu datang karena naon nu dimaksud yang penting urang hiji teh modal kos kieu urang ya Allah ya Rabbi ieu teh urang teh tanda cinta urang teh ka ahli Allah geus dihijikeun nah nu tadi teh eta teh aya babun nahyan syahwat teu bisa urang tapi hulu urangna bisa engke kapan kieu cak Kangjeng Nabi teh kiai ka dieu kiai ka dieu naon ulah ka surga maneh teangan heula murid-murid sanu ngaku murid ka sia heula aing mah dibere tilok pun sia pokona mah moal makai ieu si kiai teh geus aya eskana kudu ka surga lawangna geus jelas tapi cak Kangjeng Nabi ulah waka berangkat teangan heula murid keuntunganna di dinya urang boga keyakinan masyaallah nu cak Kangjeng Nabi ke teangan kula di mana cek Siti Fatimah teangan di dua tempat hiji di mizan nomor kedua di sirat sakitu bae geus teangan nah eta Kangjeng Nabi teh mere mandat ka para aulia Allah mere mandat ka para ulama sholihin nah iyalah keuntungan anak murid-murid anu bener-bener cinta mahabbah ke ahli Allah di dunia na urang mah biasa bae ibadah tapi di akhiratna digupai ku guru nu ahli Allah isi mah geus cicing lanan henteu aing mah henteu kadia beres kabeh ya Allah ya Rabb
Masya Allah, nikmatnya luar biasa ketika orang dihijikan jeung ahli-ahli Allah di bawah bendera Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sa'ir. Kos gitulah tuh ya. Bab santri mah kan di dunia anda loba pikaseureun saudara santri mah. Okos hebat padahal henteu. Santri okos tuh hebat padahal hebat. Satu ketika aya jelema ribut di lapangan main bola. Lantaran eta teh tadi bareng offset. Dilangsungkeun wae. Ribut lah. Wah, ribut gelut. Langsung santri bakal terundang sebab jana aya amar ma'ruf nahi munkar. Be komo urang cisoka mah. Atuh pelor beak mah. Datang ke bengkel sepeda baringungeun ge. Kekurangan pelor. Aduh ya Allah ya Rabb. Nah, si santri langsung pisah, jangan ribut. Pisah, jangan ribut. Aya jelema gurageut dia sapan ka santri leutik-leutik sia. Leutik kene sia geus bisa-bisa ke nu kieu, langsung belati. Cuat, potong belati. Belati potong. Boom. Cak jawara lain lalagari budak santri. Datang ka potong kieu. Langsung kaget. Sawas aya santri sia. Aing ge potong tah belati tah. Nyinggir sia geus bahaya sia, bahaya. Langsung tuang cak. Alhamdulillah. Langsung babaturan darah-ratang. Sia hebat amat, nyawa aing hebatnya henteu. Pada sia eta belati bisa potong. Aing pan leutik make samping podek. Jadi ieu nu podek teh ieu tah. Jadi belati nya teh lain ka beuteung aing eta teh ka bubundelanana. Ku batur pacar hebat bae aing. Ku sudah loba omong geus pokona mah hebat bae aing lah. Jadi jelema katipu. Mentak ge awewe ge loba katipu ku santri. Pajar loba duit tah padahal mah henteu. Ngan ku lantaran awewe na dege lain hayang duit nya mah hayang ge sorga bae. Dasar mah siapa teh mondok. Atuh kami mah mondok sih. Mentak awewe na ge atuh geus kieu meureunana geus takdir ilahi cik. Pasrah, itu lah pagahan kula belah. Awewe ge langsung minta dipagahan ka salakina. Ya. Pagahan, jeung naon heula atuh cenah ka amil. Langsung ila manalaw mila pinau itu amilin. Ngomong pamajikan ila manalaw hartina naon ka? Hartina baruhan siram khotoger muhayan sanyana pirang-pirang amil jumlahna 100. Deh, kakula doang meureun 100. Kono sajian mau buat 100 henteu hiji mah kitu amat gaji segitu. Jadi pamajikan ge bingungan ka santri dah. Kakak mah 100 ge kakula meureun. Kono sajian mau buat 50. Aisyah mah imah tidituna entahlah mau aing moal ngaji lah. Jadi pakai hese-hesena cak almarhum abah ge tiki prawira eta boga santri nu hese teh pamajikan. Maksudna ngajar pamajikan tilok nurut heran. Nu sajen mah narurut kabeh eta buktina tah. Ambil 100 bae bah kakula loang meureun. Nu sajen mau 50 meureun. Enggak, ngaji enggak datang kadinya doang. Nah iyalah orang lamun boga pamajikan santri nikmatna luar biasa. Masya Allah. Teu kudu hese urang ngadidik rukun wudu, teu kudu hese ngadidik rukun salat, teu kudu hese baca Quran. Gunakeun biasa. Urang salat ti penting Allah pamajikan nurutan. Je coba lain santri. Je tahajud ge deukeut aing bae meureun. Awe mah kos gitu kan, tapi lamun pada santri Masya Allah kak tungguan kak kunaon kula ge hayang milu tahajud ulah geus neng mah geus ulah tahajud geus beureum bae ngurusan anak itu ih engke kakak ka surga banyak kula ka neraka henteu ulah neng mah henteu kula mah ngilu bae milu nya Allahu akbar menang 2 rakaat ngajebleh. Ieu dadana dibuka atuh geus Kinurjaya kieu we. Aing sih ieu sebenarnya tahajud menang sabaraha rakaat. Teu beres. Tuh kan, tadi cek pemajikan atuh kan sarua ibadah ieu kan. Atuh geus aya kos kitu mah. Lu bentek aya kieu tah santri mah.
begitu nyeritakeun Pak Agul, Bapak polisi malam tahajud, saya alhamdulillah bisa 10 rakaat, hebat. Kalau itu Pak TNI saya bisa 20 rakaat, mantap, masya Allah. Ini pedagang, saya alhamdulillah dari jam 2 sampai subuh, mantap. Bas kiai Pak Kiai semalam tahajud, saya alhamdulillah urusan tahajud sih yang penting saya melek aja semalam. Sampai di mana itu? Mulai dari jam 1 sampai jam 8. Melek terus saya. Kok hebat amat Pak Kiai, apa resepnya? Resepnya nggak ada apa-apa. Coba polisi tanya. Saya baca sholawat. TNI, saya ada ayat supaya kuat, alhamdulillah. Ini pedagang sama. Pak Kiai, saya mah resepnya sedikit. Telur sama madu sama jahe dikucek diminum, alhamdulillah dari jam 1 sampai jam 8 kuat. Tanyakan kan upah jadi kena opat di jero tah. Atuh pokoknya santri mah kos kitu ngomongna, batur mah kuat salat kenapa kuat eta. Matak lo bakal tipu ku santri mah. Tuh kan. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, lamun urang nyaritakeun kehidupan santri model aneh resep tapi pika sebeleun mentak bangsa polisi TNI nyana teh bingungan ka santri mah anu sekolah anu teu pernah mengetahui tentang santri bingung. Kakula ge sok nanya, Pak Kiai santri ada berapa? Di situ nanya-nanya mau mondok apa enggak sih? Enggak, cuma nanya aja. Enggak usah lah, enggak usah nanya-nanya. Pokoknya santri mah puyeng. Emang kenapa? Santri saya ini rekenannya mah tulisannya ada 1000, tapi kalau saya manggil mau kerja 5 juga susah. Santri mah kos gitu. Tapi lamun deuk nyalateun, Pak. Masya Allah. Isi ngamurudul ki budak. Santri aing kabeh teh lain. Nah, madak moal kahartieun jelema nu teu mondok nyaritakeun pondok pesantren, nyaritakeun santri moal kaharti. Urang nyaritakeun santri sote jeung santri. Atawa lingkungan santri udah Cisoka mah aja santri kabeh. Santri kabeh lah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nu lain santrina. Nah, iyalah kehidupan santri. Sederhana di bawah sederhana. Secara lahiriah tetapi lantaran guruna ditugaskan ku Gusti Allah untuk menggali kolbuna, berarti secara maknawina santri adalah penduduk surga. Masya Allah. Lo amin tuh si jalan santri tadi aku sih mah pernah pokoknya nonton pernah mondok mah ente nyaho, nonton pernah nyansen ente nyaho cai diseduhkeun ka kerak hayang nginum jasa aju diinum lek tata di dakarak bondok kuru menang sabulan ulah ditimbang lain tuh cai kerak eta. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kakarak datang ke sabaraha lawang masih kene aya 3 lawang deui insyaallah. 2 lawang deui wah ieu waktu geus samporet ieu mah sakadar bahwa Allah ngutus nabi diperlukeun jang umat. Kitulah sunnatullah, Allah ngutus ulama warasatul anbiya. Allah ngutus ulama-ulama tergantung martabat-martabat ulama. Nah, nu jelas diutus ku Gusti Allah. Jangan gali kolbu manusia. Lamun ngagali emas rintanganna luar biasa, ngagali batu bara pohara rintanganna, ngagali sumur rintanganna, ngagali kolbu nu mantap. Lain lalagan perjuangan seorang kiai sampaikan ke ayah pondok pesantren bertahan, majelis taklim bertahan, muridna alhamdulillah aya anu geus bisa ngamalkeun, eta berarti geus hasil berjuang. Rintangan-rintangan geus dilalui ku manehanana. Lain lalagaan loba anu tigeseu jadi kiai teh.
loba anu ti soledat jadi kiai menghadapi rintangan-rintangan lalagaan rintangan-rintangan anak dobata kurang doakan mudah-mudahan para kiai dibere talaleger dibere kuat istiqomahna dibere kuat keyakinanana dibere mantap keyakinanana ka Gusti Allah santrina sarwa mudah-mudahan dibere istiqomah dibere hasil maksud dibere ilmu anu manfaat dibere bisa ngamalkeun anak kitu keneh masyarakat takwa beh mudah-mudahan diberi cinta ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam cinta ka para aulia Allah cinta ka para ulama-ulama kabelah dina cinta ka para santri-santri bi barakati ummil Quran al-Fatihah.